Agus anjing si Agus Mang Udung. Ai maneh kunaon motor rek dijual? Nah urang mah dijual gitu nawarkeun kali dinya rek kabatur. Nah karena yakin buat urang mah teu nawarkeun mah beli motor urang sugan kitu aing teu. Ya maksudna aing ke aing mah dijual teh maksudna karek-karek nanya rek dijual hungkus urang aing nawar ngomong beli motor teu. Kitu nu urang nu RX rek dijual. Pertanyaan aing. Nah aku sia dibeli rek dijual mah tuh. Nya maksudna eta dirinya KLX dijual kunaon dibeli? Sahan rek ngajual KLX? Aing tadi motor ya rek beli motor mah nu KLX nah bari dijual. Pan urang mah nawarkeun urang macan puguh rek ngajual. Coba urang oge ieu pacan pugu pan urang ge sareng dijual kitu. Sabaraha? Hanya teuing karek dijual aya hargana pan mercan aya nu nawarna. Ya ibaratna aing we ieu nawar kumaha? 35 mu. Nah, aya kan bae teuing mu, mana urang mah teu memaksa dirinya kudu meuli 35 nya urang mah sapayuna we. Cugan urang ngawa ieu ngawarkeun kudu sakitu teu. Didinya ya jualan tanah teu. Loba di dieu mah kamari ge nawarkeun Mang Heni ka dieu. Sabaraha? Hayang ting sabaraha tumak pokona mah lega ada mah sisi jalan jalan leutik hayang 60. 60 naon? 60 nya 60 juta, 60.000 aya 60.000 sapiring ku aing dibere tanah. Aya kontakna si Hendy. Aya lain aya di kontakna tetangga deukeut. Kade maneh ngabatikeun? Nya maksudna ngabatikeun kumaha nya ngomong jeung si Heni na langsung jeung Mang Heni na. Sabar tumak. Teuing pokona can ditumak urang ge da teu ditumak bae eta mah. Di meter. Heuh pokona mah tumak ngomongna urang can dikontrol sabaraha tumak-tumakna di meter cenah mah. Tadi mah sore saya di dia aya kejadian. Naon? Tetangga leungit motor. Apa di dieu mah gara beli sok minang we kejadian. Anyar keneh tadi sore. Kumaha gitu? Hah? Di kumaha? Kumaha naonana? Maksudna leungit kumaha leungit di paok. Nyai leungitnya di paok atuh piraku leungit motor murag udah kepanggih murag mah motor mah asup Nah, ini aing aya kitu. Ini keuna mau aing murag baragrag eta maksudna leungit teh kan aya leungit misalkan berenang di paok aya leungit tinggalin pan eta teh leungit teh sabaraha rupa koplo. Manya motor tinggalin anjing teh logika motor tinggalin Aisyah cing mikir we saeutik. Maksud aing mah di garong atawa kumaha nanyakeun teh. Heuh di padog anjing. Heeh motor saha tata dulur. Tetangga. Oh. Jam 4 kejadian teh. Subuh. Sore anjing pan aing ngomong lagi bieu atuh. Tadi Jam 4 sore tadi benang tapi teu benang. naonana? Benang deui teu. Benang naonna? Ya maksudna motorna leungit teh benang jeung jelemanan teu. Acan can kapanggih. Terus kumaha? Dibeja-beja ka urang. Yang ngadongeng we aing mah atuh naon ulah. Nanya motor naon? Urang mah nanya motor Beat, Mio atau motor gede kumaha? Aing maneh penyidik naon make jeung hayang apa pisan leung basa maneh bisa bantuan neangan anjing. Masih anjing kebayang motor naon-naon pusing. Heuh rek kabejakeun leungit teh apa motor naon mah? Ya apa aing ge. Sedihnya tanggal ngorate namanya. Naon gitu? Rasa kurang gitu lah. Heeh. Kebae badak. Udah meren sarua batur ge ai komo-komo beraya-aya nu leuwih-leuwih ti arurang batur urang bersyukur we bah urang mah urang bersyukur. Cek urang maneh mending ngawarung. Nah, jujur ka warung ka aing. Tuh nah anjingnya atuh meh ngeunah we maneh boga warung mah boga penghasilan. Loba warungna di dieu bah di dapur urang mah jadi kieu bah warungna jadi loba teuing.
Anar milik pada mau apa tuh kerek pada empet oge. Lain maksudnya orang can aya kepikiran kalinya tapi teuing ka warung naon maksudnya warung ieu remang-remang aing ka warung remang-remang. Nya warung biasa we atuh. Heuh loba teuing warungna sieun pi omongeun. Bisi tepayu gitu. Lain ku masalah teu payuna bae sieun pi omongeun warung loba der aing muka warung gitu.